Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Gali Hidayatullah di kelas 11 MIPA hiji. Alhamdulillah wa syukurillah Ibu Bapak Guru anu ku simkuring dipihormat sareng rerencangan simkuring anu ku simkuring dimuliakeun. Sateuacanna hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ku kituna Allah tos masihan kasehatan urang sadaya ku rahmatna supaya bisa dikempalkeun dina kesempatan ieu. Supados telami simkuring di dieu bade nepangkeun biantara anu temana sing eling jadi jelema teh. Kunaha sing eling? Kusabab seseueurna jelema di dunia ieu sok poho kunaha urang teh diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka dunia teh. Naon tujuan urang diturunkeunna urang ka dunia teh? Tah, manusia di dunia teh masih sok poho ku tugasna eta manehna di dunia. Kunaha si manusia di dunia teh sok hilap ku tujuan manehna ku Allah diturunkeun di dunia teh? Kusabab sadaya manusia ge pasti dibere rintangan ku Allah. Kumaha manehna sina mikiran cara ngadepan rintangan ku Allah dipilih. Kusabab sadaya manusia ge pasti aya rintanganna henteu bakal lurus wae ka jalan anu ku Allah bakal dipasihan. Moal lurus wae ka jalan nu bener pasti aya wae godaan-godaanna teh. Entah eta ku setan lah atau ku naon lah pasti aya we teh kegodana. Hayu urang lereskeun amal ibadah urang, lereskeun segala perbuatan urang anu masih goreng, anu masih negatif. Hayu urang lereskeun kumargi urang teh alhamdulillah masih dipasihan nyawa ku Allah kangge di dunia bade ngabeberes amal urang di dunia ieu. Urang oge ulah poho seueur-seueurkeun berperilaku terpuji ka sasama manusia. Ulah poho tutulung ka batur anu susah. Kusabab kunaha manusia teh makhluk sosial anu pasti butuh bantuan ti batur. Tapi urang ge ulah poho pedah urang geus nulungan batur, urang ge berharap bakal dibantuan ku batur. Pasti sadaya manusia ge henteu sadar bakal kitu sih. Ayeuna mah hayu urang mending seueur-seueurkeun bersyukur ku kaayaan sakieu. Kusabab ku urang cara bersyukur kaayaan sakieu masih loba jelema di luar ditu anu leuwih susah ti urang. Jadi entong merasa paling jadi jelema anu paling susah di dunia. Urang ge ulah poho, ulah nepi putus silaturahmi ka batur. Kusabab ku carana urang silaturahmi oge bisa manjangkeun umur urang, kacindekan urang. Ya terus ka saterasna oge eta mah sih nya kudu aya dina jero hate manehna sorangan hayang ngaberes amal ibadah urang di dunia. Ulah nepi ka poho tujuan urang di dunia teh erek ka mana. Ulah menting-kenting urusan dunia kusabab sadaya manusia ge pasti hayang salamet dunia akhirat. Kasadaya anu nonton video ieu hayu atuh urang sing eling di dunia teh ulah menting-kenting urusan dunia, pikirkeun oge urusan akhirat. Kusabab pasti sadaya manusia ge hoyong salamet dunia akhirat. Mung sakitu biantara nu kusim kuring tiasa disampaikeun, kurang kirang-kirangna dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.